upami di filmkeun teh sawios. Sawios. Upami sapopoe di bumi ngangge bahasa naon? Bahasa Sunda. Kunaon bahasa Sunda atuh jarang diangge sapopoe di bumi. Kahiji gengsi atau jarang diajarkeun tos teu zaman. Jarang diajarkeun. Saur Bapak Ibu, kumaha cara pikeun bahasa Sunda terus dipapake tina bahasa urang sapopoe, diajarkeun ku kolotna, diajarkeun di sekolah, kudu dicontoh ku pemimpin daerah. Diajarkeun ku kolotna. Kunaon barudak lora teresep make bahasa Sunda, kadang pake bahasa Sunda tapi Sundana kasar. Teu diajarkeun ku sepuhna, leuwih gaul, teu diajarkeun di sekolah. Leuwih gaul. Kumaha upaya urang singkat bahasa Sunda tapi dipake ngangge bahasa Lemas. Diajarkeun ku sepuhna, diajarkeun di sekolah, dicontoh ku sepuhna guruna. Diajarkan ku sepuhna. Saur ibu sakola anu kumaha anu diperyogikin di zaman ayeuna. Sakola anu jangkau biayana tapi programna halus, sakola mahal jeung programna halus, sakola gratis tapi programna halus. Sekolah kecangkau programna halus. Sakola anu programna halus sapartos kumaha? Program aya pembiasaan ibadah hukum, program usaha hukum makaya hukum, program soal lain pembiasaan ibadah, jeung neangan ilmu ditambah keterampilanna, program aya pembiasaan ibadah, neangan ilmu keterampilan